Sokah kapayun apa di kumis putus deui apana putus deui putus benang apar di kumis deui anu mana bisa disambungkeun deui apar di turang putus cinta apar di anu mana hese muneh pipisahan anu batur anu sayang soal cinta apar di kumis tau dipake kaurenan moneteun apar di kumis teu anu mana bisa asupan setan egal-egal kapayuna tapi lamun apar di kumis anu mana haturan kapayun heula apar di Hasulalilalilali anu mana apar di kumis kapayun di atas sana ku mamurna tapi kapok deui tuh geuning apar kapok di deui kumis aya apa teu aya potongan kaboga jujur Hasulalilalilali tanggung jawab apar di kumis deui tanggung jawab urang tabur aya robet tapi lamun oh pacar mama terbang balik apa dina pada minggu aya robet paluk gampang laksana asuh bos beras deui iya dengan alim iya ganggu Malah bobogohan deui apar di kumis lebih bosan iya 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 putus putus deui apana putus deui beget benang bisa disambungkeun deui apar di anu mana putus cinta hese menyes pipisahan tapi omah iya ular kata hancur mentetahan aha ahau aha ahau bisa aha asupan setan tapi lamun apar di kumis anu mana aturan kapayun heula iya
Happy birthday